Hai, aing Udin. Ieu adi aing Idin. Idin. Jeung ieu badan aing kabeh. Hai. Iya bah. Atur thank you barudak lah. Nya geus barudaknya abah ti heula. Hayu nya. Siap, bah. Kade hati-hati bah. Nya. Hayulah cuang ka warung lah. Hayu baheula heula anu pangtuangan ka bogo si Jule. Najis col daguan. Oh, aing geus rilis coy komiknya teh aing can masuk sampai ka taman. Kuat dut main can meuli kan komik Kusen. Ih, aing macaan coy. Kampungan tebak kita gablek duit mang geus cicing deh cing mah. Ko aing boron anu karibung sok kuat atuh beuli aing di rumah teh maca makari maca tuh goblok tinggal bawa ka dieu tas sok bayar cawe. Wih kehead masih disegel plastikan. Betak-betak you naon marai. Goblok segala si pijit. Wih, buen nepi ka ngeborong kitu. Mengikat. Eta perasaan aya kotak kabung nu kari tuh. Eta teh jang naonnya, Mang? Tah teh yang berbagi rezeki atau sedekah ke jang ka anak yatim, ieu jang ka jalma ke membutuhkan. Sok bisi marana erek nabung arasupkeunnya ka dieu, kitu dianterkeun ke pusat. Oh. Hayu Udin urang jelas. Pijit goblok. Udin ujuna raon marane. Eta teh terus di warung. Oh. Ari teh terus di mana teh? Teh jauh nganjang eta mah. Pasti kasih Herman, Suswanto, Yanto, Endang. Cuk sorotoy. Tapi cek Idin mah teh mending nganjang meningkatnya si Bambang lebih badak. Badak tanggung jawab maksudna bawa ngorbanana si eta mah. Geus target eta ge. Wah, halus si eta mah bisaan ngunangkeun teh. Yoi jelas. Tapi tadi terus di duda mana teh? Tadi mah ulin ke si Mang Endang. Mampir gue tuh tadi sekali ngelewat danya hari duda di anggur kentet. Kamarana ieu jinju aing teh. Jinju bagong tilu-tiluna teu barah di kamarana ieu teh lanceukna teu adi-adina. Sok menjina kapat di kan mah ieu. Ayo tuh. Iya naon ieu. Yanti kunaon maneh? Kanyut Part 2.